Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-kayyisu ari jalma anu sampurna akalna man eta jalma dana anu deukeut ieu eman nafsahu kana nafsuna ieu eman. Wamila sareng amal ieu eman lima kana perkara ba'dal mauti dina sabada maut. Wal ajizu sareng ari jalma anu apes maneta jalma atba'a anu nuturkeun ieu eman nafsahu kana awakna eman hawahu kana hawana ieu si eman. Wa tamanna sareng arep-arep ieu si eman Allahi ka Gusti Allah al amaniya kana pirang-pirang cita-citana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Babu kana ari ieu eta bab murtalakeun kana wahwa sareng ari ieu babu kana teh asyamailu syarifatu eta pirang-pirang tabiat anu mulya. Kana kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha eta anu bodas musyarraban tur anu dicampuran naon bayalduhu bodasna ieu nabi bihumratin kalawan beureum. Makana sareng kabuktosan Rasulullah aswadal halaqati eta banget hideungna eta banget hideung socana ahdabal asypari tur paranjang bulu sisi socana tur jalentik. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Aliin katampi ti Sayyidina Ali. Kana kabuktosan Rasul apalajasai tsaniyataini eta beulah dua waos payuna. Idza takallama di mana-mana nyarios Rasul ruwiya katingali naon an-nuru cahaya yakhruju anu kaluar itu nur min baini tsanayahu ti antara dua waos payuna Kangjeng Rasul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Kana kabuktosan Rasul doh malhamati eta ageung mastakana azimal hiyati tur kandel janggotna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Aliin katampi ti Sayyidina Ali. Kana kabuktosan naon kalamuhu dawuhan Rasul kalaman paslan eta dawuhan anu pisah-pisah. Yafhamuhu ngartoskeun kana ieu kalam saha kuluman satiap jalma sami'ahu anu ngupingkeun ieu eman kana itu kalam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud. Kana kabuktosan naon ahabul alwani pang dipika cinta pirang-pirang warna ilaihi ku Rasul al-hudrata eta warna hejo. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Kana kabuktosan naon ahabur rayahini pang dipika cintana pirang-pirang sesengitan ilaihi ku Rasulullah al-faghiyata eta kembang tatangkalan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Kana kabuktosan Rasul akhopan nasi eta pang sieun-sieunna jalma naonana sholatan sholatna pitamamin dina nyampurnakeun sholat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Kana kabuktosan Rasul ida atahu eta di mana-mana datang ka Rasul naon al-amru hiji perkara yasuruhu anu ngabingahkeun ieu amrun ka Rasul yasuruhu anu ngabingahkeun itu amrun ka Rasul qala mangka ngadawuh Rasul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah alladzi anu bi ni'matihi kalawan nikmat ladi tatimmu sampurna naon as-sholihatu pirang-pirang amal soleh. Wa idza atahu sareng di mana-mana datang ka Rasul naon al-amru hiji perkara yakrohuhu anu mikangewa Rasul kana itu amru qala mangka ngadawuh Rasul alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah ala kulli halin dina saban-saban tingkah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al-Hakim Imam Hakim anis Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah.
Wallahu a'lamu bissawab.